beda di urang sari jadi. Kadang-kadang urang mereka ngaji gesinggil make tiu, make gamis, gesinggil make koko, make peci. Beda katingali di belakang ler aya angkeun saeutik. Nongkrong heula dina teras beri leungeun dikaharupkeun hujan teh nya euy. Karasa we kecelak saeutik anjir hujan. Teu jadi. Bari loba alasan. Mun diajak ngaji teh Kang, ayo urang ke pengajian. Aduh urang capek gerak balik Jawa. Kenapa neangan dunia mah siap capek, siap lelah, siap lulus, sementara neangan kebahagiaan akhirat tidak siap lelah, tidak siap capek. Makanya butuh capek tas neangan dunia, rek ngaji terjadi gara-gara capek tas neangan dunia. Cek baturan nya sok istirahat lah sakedeung urang teu buat. Urang can mani-mani acan euy. Nya sok teu mani heula sakedeung da moal ilang urang itu buat. Urang jam 8 SMA ka imah rumahnya. Meni loba alasan. Ari euy cek urang geus 2 minggu teu pengajian. Lumai puasa tapi kana teh katipan incu gunana. Gunana panidamelna pakai incu puasa. Salak ini di sarua ada sakantor. Jadi ketumbuhan cek urus incu. Kira aku cari ngaji deui insyaallah pun incu ya tos ageung abdi bade ngamitan deui ngaos puasa. Budak eta can gede istorojoli adina datang di situ. Kira ngaji enggak mungkin. Sok aya gitu di dieu. Kita ustadzah isu-isu segorowokan di masjid jam 7 ustadzah Gulutra memegang sampaikan ustadzah kusorangan nampar pendarpeng kusorangan ibu-ibu mangari antos kasupinganana parantos tabu 7 supaya kesiang deui torojol tegun sinilah datang biji ini cere di juru masjid belah kidul torojol deui cere di juru masjid belah kaler itu sini punya bunga hiji bunga curi diresiahan jika naik masang pondasi berowong deui atuh ustadzah gegorowongan ibu-ibu mangari antos partos ngahadapan sambil nantosan anu sanes mangga urang pujian ibu-ibu sekalian hari ini pengajian awas jangan dilupakan karena itu kewajiban. Dijawab ibu-ibu nu di imah nu teu ngaji bari nyeuseut abdi mah more ngaji sambil nyuci kolor musalaki uji ngumpul 2 kali gelo langsung abdi aman ka sadayana sok kurang-kurang berjiran teh beres jaga akidah la ilaha naon sababna Kangjeng Rasul ngajarkeun heula akidah naon sababna Nabi nanamkeun heula kaimanan sabab iman teh sumber kabahagiaan bahagia teh lain video tina duit lain muncul tina kedudukan lain datang tina jabatan malah teu saeutik jalma nu jabatan luhur pangkat luhur duit loba hirup sangsara batinna teh ayeuna nu heboh di Indonesia seorang jenderal luhur pangkatna duitna puluhan miliar bahkan ratusan miliar mobilna harga miliaran imah di sabaraha tapi sekarang dia harus berhadapan dengan ponis hukum minimal 20 tahun bayangkan 20 tahun tuh pemajikan di sel belah itu salakina sel belah itu hayang model gitu bawa duit tapi hirup sangsara hayang ya mata kudu hati-hati ya bener nema ngabunuh jelema reku peso areku gedieu lilan tiba ngagerakeun curug gitu
ayah sedetik doang pae lilanda paling sedetik peso nyolok betung batur betung mitoha dicolok cus pukuk mau lilanda eta akibat tina pagawean dosa anungan sakecret nyebabkeun harus berhadapan dengan sanksi hukum 20 tahun dosa mangan sadet tapi akibatnya 20 berpisah dengan keluarga berpisah dengan anak dan istri eta di dunia mantap jaga ahli neraka ditaruh semua kamu lagi tuh sabaraha poe maneh cicing di dunia baheula umur maneh sabaraha tahun baheula hirup di dalam dunia makanya babkeun maneh cicing di neraka ina saumur-umur kumaha jawabanna ya human law ba'da yaum perasaan mah dengan saguntung hirup bahkan dengan setengah poe ya Allah padahal umur 70 tahun lebih nyebutkeun perasaan satengah poe cek Allah naon gawe selain dia eta umur anu mangsa tengah poe nepi ka nyababkeun maneh cicing dina neraka saumur hidup sok ibu ayeuna ngalawan ka salaki ngalawan ka salaki moal lila cek ibu teh maneh teh salaki teh sing bener sing bale dulu sih emang dia bodoh-bodoh teuing hirup lila teh ngomong sakitu lila teh ngomong sakitu tapi akibat tina ucapan usaha etika ibu bakal nyebabkeun cicing di neraka bertahun-tahun harus nahan azab ya balik tinggal tadi kebahagiaan lain rijil tina duhur lain muncul tina kedut lain datang tina jabat sim kuring boga babaturan pak di belah tongoh belah wetan mau jageun di air duhurna imahna harga 15 miliar di imah nanti segala ayah cek lapang futsal ayah lapang tenis ayah lapangan golf mini ayah imah nanti tingkat puncati kolam renang ayah tapi unggal bulan sale di adven wae mas-mas ke adven mas-mas ke Boromius hayang beunghar model gitu mobilnya harga 2,5 miliar eta abdi bukakeun mobilna Pak begitu dibuka Allah apanya cepis AC-na teh bener nyelecap coba ongi au beda jeung mobil abdi dibukakeun teh bau belenong ya mas tapi cek manehna pernah curhat ke abdi pausan abdi mah geus kuat ku angin lamun abdi make mobil AC-na dipasang lieur kana hulu teh bosan hayang model gitu beda jeung urang pan urang maneh angkot tinggal aja hulu ditolongin jag we sehat alhamdulillah komo di lembur wayang hutan desa geuning mobil geus pinuh di jero teh narang tuh di narang di mobil amin sehat alhamdulillah cing pilih hiji di antara dua mending boga mobil hulu lieur mending teu boga mobil sehat